100.000 menang ngojek seminggu. Arek ditabung be ku aing bising diinjam ku si Ai. Baliklah aing arek ke kebon. Nah, daripada ngalamun mending ke kebon. Cukuan be bagi awewe. Ih, aing poho semawa cai deui. Si Odo lepet kemana nya? Di saung aja. Ka kebon gitu. Tiangkeun ulanya. Buk teuing aing, juk ke aing teh macul, leung dibere duit mah. Ah si Ono. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Ono. Si rese, naon ba? Ono. Ono. Ngisir kemana sih? Aing ndek nyokot cai heula. Ulah lah. Cokot atuh kusia aing ayang nginum. Pan sama ditahan aing. Emang naik pemajikan sia. Aing mah teu hayang bawa pabankan siga sia ai. Emang naik daek ka sia. Lamun dibawakan duit 100 juta, daek henteu. Atuh daek lah. Tapi na aing bung. Kumaha aing mung jasa ka sia. Ai, baliklah sia ka ditu. Siang usir aing. Rese aya sia mah. No, aing mah kapaksa ka imah sia. Ay perlu. Neuk nginjem duitnya. Ih, dia pinter sih no. Da bawa duit aing mah. Ay itu dina lemari dina hadapan baju 500.000. Manusianya aing bawa duit. Ay teh ya ono. Segala nang ge nyaho aing mah. Nanti sia. Pan aing mau nang impo, ay dibatur. Mau diinjemkeun ka sia arek ditabung ku aing. Atau ditabunglah di aing, diinjem heula. Tambahannya ku sia. Tenang no, kayak aku tambahan kok. Geus kuda balik ke aing ka imah sia. Benernya. Oh. Kamana si Ono ya? Baik. Si lepet truk nonghol. Aya tuh no. Atuh ai 500 sono. aya 100 doang ai. No, aing mah hayang nagih nginjem 500. Aing aya perlu no. Duitnya eueuh ai, aya 100 deui. Lah sia mah aing mau no. Aing mah hayang nagih nginjem 500. Yo ai. Duitna ke 100 deui. Aing mah hayang nagih 500. 500 mah eueuh. Geus kadeukeun atuh duitna. Tah, No, aing kan nginjem 500 ho. Terus ya kak mere 100.000 ka aing. Sia boga hutang ka aing 400.000 dinya. dan ai Aing kan nginjem 500.000. Kaku sia diberi 100.000. Berarti sia boga hutang ka aing 400.000 deui. naon sia aing bawa hutang oh. Atuh sia boga hutang ka aing 400.000 deui. Terus utang sia. Hutang sia. Pugu sia ge boga hutang keneh ka aing 400.000 deui.
Bingung ya mah. Bingung ku naon? Pan emang injem dia 500.000. Usia kaki bayar 100.000, berarti sia boga hutang keneh ka aing 400.000. Oh gitu. Ganti aku tak. Kayak gue yang di taman. Oh nah bahas ya. Aing mah. Gue PU.